Lain na iman yang tergawe Teu ah, koream barusing. Pusing kunaon? Barusing we cing di imah mah. Sebab salah. Ayeuna diting di jero din we. Majikan kieu we. Nah, iya. Zaman ayeuna mah ulah sieun ku pamajikan. Gitu. Urang kudu keras. Wah, si bos, yuk bos. Aduh. Kumaha bos ya? Lieur Kang lah. Lieur kunaon deui? Biasa di mah pasal bae lah. Eta pamajikan di wae nu dibahas ya. Ya nya cek Akang mah. Urang ulah eleh ku pamajikan. Jadi urang kudu keras. Ya Akang ya, awak segede kuaci oge. Leutik, kudu eleh ku pamajikan. Nehi. Teu urang mah. Kieu mun ngambaknya urang padu kieu enggak. Kieu pamajikan. Padahal pamajikan orang yang gede nya apal sorangan. Nah, itu saya mah tuh karek udang, karek naon, lain suguhan gorengan ki. Aja ka saya. Aya we, ngomong. Ieu ge ta, ieu ge lamun teu urang nyeun sorangan mah tah. Kang, betul ya. Sok lah. Ulah sieun kudu kerasnya. Pamajikan dari kitu ya. Kumaha we ayeuna mah ieu? Zaman bersaing. Urang kudu kumaha lah jadi lalaki gitu. Wah, gitu. Pamajikan mah naonan. Ieu ayeuna mah pamajikan mah erek itu, erek kieu. Kumaha urang nu jadi lalaki. Gitu. Pernah urang ulah sieun intina urang kudu wani. Ogoan, olo-olo, lo balaga, lamun pamajikan di kitu-kitu ke urang mah. Teu tah, Kang Rus mah. Heula kudu eleh pamajikan mah. Jadi ku pamajikan ulah elehnya. Ulah. Jadi solusinya kumaha kita keluarga? Ya, solusinya mah urang kieu nya. Lamun urang di imah, pamajikan pagaweana kan lo banyak. Waktunya nyesep, bantuan nyesep. Ningali kumaheun piring, urang kudu dibantuan ngumah piring. Ulah cicing wae, ulah kena-kena wah lalaki mah da lalaki teu bisa kitu. Urang teh kudunya kudu saling menutupi. Kudu saling runtut raut sauyunan supaya urang rumah tangga teh harmonis. Insyaallah akur, nyaman, damai rumah tangga teh. Ya ulah silih biasa, ulah silih omongkeun aduh ulah gitulah. Urang teh kudu nyaah. Jeung saha deui cek urang geus ngomong bareta, jeung saha deui urang mun teu nyaah ka pamajikan. Urang ye. Emangnya tuh tadi mah tuh ngomong gitu dah. Lain tadi mah teu kitu dah. Nya tadi urang ieu nya tadi pamajikan urang kieu. Teu teu kitu, teu. Mana mah. Nya. Teu gitu teh. Nya. Teu. Ada yang kucu ieu ge. Teu. Sok. Tadi ngomong naon? Ya iya kan saksina oge kita ieu mama mah urang udang isuk teh geus nyuguhan kopi gorengan kieu pamajikan abdi mah kitu. Nama bedanya ngomongnya Kang ya. Nah, tadi mah ada halus cek abdi teh banget. Nah, udah abdi naik pindah ka dieu da. Pindah. Dieu. Urang mandi. Urang gawe. Rumpi wae. Ya, dia geus ngumpi. Gawe, geura gawe. Oh, masa kali-kali deui mah nyaan. Nyaan. Kali-kali deui. Ya udah kemauan nenggalan wae mah. Hayu we, ngabohong deui. Kali deui. Jangan mau bohong. Awas ya. Oh, masa kali. Aduh, tak bohong aja. Siapa? Enggak bisa. Siap. Kan main uang. Oh, siap.